kanca wargi sadayana sadajana prungna manggung praknama gelaran seni kolaborasi modern calung dua nada haturan dipayun nyanggakeun instrumentalia dipiring ku para wiaga ti perkempelan lingkung seni Sunda buana nada nyanggakeun wilujeng wengi wilujeng nonton puncak Pagelaran. Selamat datang kami ucapkan para hadirin yang kami banggakan. Semoga kami agar dapat diterima hiburan kami agar dapat diterima supaya dapat dalam keselamatan supaya dapat dalam keselamatan goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadengi suara gendang tempat jaipongan dan bajitoran anu ngigelna sok merendean goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadengi suara gendang tempat jaipongan dan bajitoran anu ngigelna sok merendean. Kasanggakeun tina hiji tembang. Oh, ujar. Goyang digoyang anu ngigelna sok rada edan. Musikna geus eureun. Ah naon sia di bejaan? Oh. Musikna geus eureun. Kunaon eta joget? Ngomongna bahasa naon eta? Iya. Iya. Apa? Tadi ke musik maju, ya. Oh iya, mulai. Ke musik maju, didinya kos ngegelo borok ka jaroket. Iya tah? Iya mah ngomongna kudu make bahasana Blon. Kumaha sih bisa bahasana? Gampang bahasa. Percaya Aisyah gitu-gitu Aisyah. Ngomong ka mana karep we? Mal bisa main. Mau artieun? Ya. Hei. Ngani mah bawa hasok. Siap bisaan gak guna kuliah di mana? Meni bentes lihai. Wah. Ya. Ya. Lagu nanti. Lagu Kembang Gadung. Gado. Maneh jogena pandeuri, telat musik geus eureun arak joget. Tinggal. Di sana teh hidang ngesalukeun. Oh nyaho. Hayo. Eta mikna gagu meureun nya. Gagu ka teh pansi ieu. Alahi mabeuh. Teh cocokan sia nu gagu. Bisa gagu nya saterusna. Sia ya uruskeun nya. Musik geus eureun.
musik mah geus eureun. Ayo, cek leuwih teuing. Musik mah geus eureun. Nah, gitu. Tapi dirinya depan saja. Acara maju. Lo musik mah geus eureun, teh. Pak, emang dititah orangnya lu bakarak maju belaan. Lain titah eureun ngalungna. Musik nang geus eureun. Cuman maneh maju we. Jadi seakan-akan mengganggu. Ah sih, Mengganggu. ah ke rumah Mengganggu. Ayo sia. Terus 5 menit ke setruk. Masa teh langsung ngurusin budak ieu bener. jamu. Mengganggu. Bata sesoe. Sabar. Ini sabar banget ya. Mengganggu. Mengganggu, lain minum jamu. Mengganggu. Komo jus jamu. Penyambung. Ngomong ke aing ambil jus jambu beli jauh. Ke si aku. Mengganggu. Nah, adi tuh Tapi ngeganggu. omelan. Diomelan. Namun misalkan musik nak Kan kurang serem atuh arek sieun di mana? maneh ke kudu milureunna. Eureun teh dong. Milureun. Udah ieu ngomong nansing teu jelas. Langsung gentre atuh nyari teman. Mun arek tadi pas musik maju arek joget. Joget. Mun pas musik mau maju joget. Tak itu beda. Aisyah mari buntu naon sih? Aduh. Si ieu musik eureun ongkoh we higel. Mari buntu naon Aisyah teh? Terus pakai ucing tuh. Aing ambek lah kasih ya. Geuleuh lah kasih ya. Apanya emangnya ulah gede ambek. Tahan emosi. Naon ya? Cek peribahasa orang Sunda mah pipit Gua baca. kudu amit ngalah kudu mental. Sama datang-datang pasak parasea, we segitu datang di Paraban. Naon? Ya apa ya? Sebenarnya kana kalek-kelek aing mah. Hawa kesel. Sok ceritanya saurang-saurang ulah paparibut. Ulah paparebut. Saurang. Nah, bejaan. Mana belah ditu? Sia di bejaan mau sia parasnya tuaan. Arek kira bebejana. Aisyah ngederan naon sih? Yang kasih ke lantaran sia. Siapa? Sasi. Ges. Begitu-gitu wae di bak hayang teh kasetrum eta aya setrum mah teh. Sakitu pamajikan keur-keureuneun kumaha mun sia kasetrum? Resepen maneh nama pamajikan manehna cilaka mah resep. Bapak Haji Sapri teh sareng Ibu Hajah teh hayang Ada ngeta. Naon? Bapak Haji Sapi teh. Sapri teh hidung Bapak Haji Sapri. Bapak Haji Sapri teh sareng Ibu Hajah teh hayang hiburan. Oh, bener. Aisyah kalah pasarea atuh. Kasih ya. Ayo. Iya, mitina. Sok hiburan tadi lagu naon tadi? Tadi kembang gaduh. Ai biasana mah Haji jeung Bu Haji mah hayangna lagu-lagu ieu, lagu model mawar bodas. Oh, lagu kosidahan. Buset, hidung bong Sunda kok mawar bodas Mawar kesidahan. bodas kosidahan teu update bisa sama mawar bodas. Mapai jalan satapak. Beuki kalau nama. Emang lang. Hah? Kamu maralus di dia mah biasa baroda. Lain beas mawar bodas. Panen. Cara lu gimana? Aing arek jokrok beakeun. Lain beakeun KTT kalau bate tamu eta teh. Bawa di borang mah koma jalan Tamu kuat ngajajar. ajajar. Pede ngapri. Sih kalau ngomong kudu kitu atuh. Pede. Woi, anu undangan geus eueuh. Haji ngabri karir. Diajak kabeh. Kru Can loba tamu jeung telepon tamu eueuh. tamu kosong. Eueuh we kosong. Iya ngambil ya. Eueuh. Lain eueuh can aya nu mawa teh pangejekna. Eta kalebah ganti wadah. Ganti wadah. Sanguna aya. Datang. Tamu ngabri deui. Coba jangan bahas begitu atuh. Itu di luar prediksi ya kayak nyaho teu undangan sekian udah datang meni loba.
Jadi katakan, ngaranna manusia mah hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Betul. Aing mah ngabahas mah war bodas. War bodas. Aing mah lagu mawar bodas sok, mawar bodas mah hatina goroan. Nah, Mapai. goroan heula. Bapak Haji. Bapak Haji Sapri. Bolot sakudu bejaan wae yeuh, arewasan deui. Bapak Haji Sapri. Lain harewa satu pakai mic mas we sike. Sok. Haji. Pulang. Pak Haji. Pak Haji. Oh, itu mah wewan. Di mah aya. Pak Haji. Jadi kieu ye. Setoran teh Bang Emok dua. Teu hideng. Emang Pak Haji Sapri sok nyokot Bang Emok teu hideng. Minuman tuan bayar kesukaan. Maksudnya sauran. Kasih itu fansna Bang Emok ya. Ari sabenerna mah anu ngapain mah lain urang. Saha? Pamajikan aing. Nyalain ngepet teu hideng ka Bang Emok mah butuh. Butuh lain ngefans teh. Tapi alhamdulillah kepikiran kayana kekuat reutem ayeuna mah. Oh. Aing biasana tara make ali, anu make ali. Ke Ali reutem Ali. Perhiasan. Reutem. Gelang. Set reutem. Tepuk mas, tepuk mas. Mas korong-korong. Reutem. Rejek kunaon? Koyo. Aing suka teh heuh ku perhiasan. Ya batur mah rencen teh maksudna rencen teh loba emas, giwang. Gua kok pakai lah koyo. Lain rencen itu mah balaksa. Terus kumaha pamajikan? Nah, aing bener mah teh nyaho da teu beja. Kok teu bebeja heula ka mana? Eta dosa eta pamajikan. Lalaunan caritana lalaunan. Awalna mah emang pamajikan teh eta anu sabutan subut salindung teh ya. Heeh. Jadi ieu dah. 3 tahun. Siapa kalah ngopeng? Cerita kalau cerita tuh. Ieu tah ngaganggu ae deh. Balik ka kanon deh. Non Bang Emok. Eta cacing ge panon poe di dieu ya. Lain kalau poe teu hideng. Ceplok. Jadi kieu ye. Anu mik mah lain tarang. Kayak teh da kasar da tarang mah. Pindah pan bibirna ka tarang mah. Keur zaman bulan kamari mah urang teh nyaho bahwa pamajikan teh nyokot Bang Emok. Lah terus Unggal kue rebo balik 3 we rek dahar ge hese. soal Pamajikan tanya jo. kok boro-boro ngejo pamajikan oh di imah. Oh ngaji mun geus pengawasan teh lain di urang mah kan pengawasan teh kue rebo. Ngaji. Ngaji mah make jiblab. Aya Jilbab. jilbab teh hideng. Make jilbab. Heeh. Imah henteu boro-boro. Oh berarti ka posyandu. Posyandu. Posyandu mah minimal budak geus katempo gede. Belanja sudah ke pasar. Balanja. Balanja mah loba barang dahar atuh di imah ku geuweuna naon. Suka biluan senam aerobik. Anu kitu we. Heueuh. Lamun senam mah Belum geus langsing nu eta keneh wae. lamun senam mah awak pamajikan aing ge moal sagede drum. Siap nih kan. Ngadem ka pamajikan. Geuli pake wae. Maksudna pake jalan bareng gitu. Unggal poe rebo Ke mana atuh? diselidik eueuh wae ngahaja eta mah arek nipu we pamajikan ah. Niku mah. Jadi urang teh mangkat isuk-isuk mah urang gawe mah. Api-api. Mama. Maksud mama. Oh nyebut lagi papa hari teh. Iya papa ieu. Saya teh nyawa papa emang. Henteu ieu. Lempang eta maksudnya. Eta mah papa diajar leumpang atuh teh hideng. Muncapnya. Sudah teh heuh nya papa. Hai papa, maksudnya papa teh sebutan. Lain papa lempang. Nah, papa dan mama. Ayah dan bunda. Ayah dan bunda. Pernah naon teh jeung ece. Lain bunda dong. Bunda. Bunda mah tuh ke tengah sawah dengan lalap. Ngajak ngobrol. Cuma main masak wae. Siang kona atuh. Kan bisa mengenal teh. Coba ka sambel.
Sambal. Majikan aing yang sasabelangan beres sambal. Cuma ke sambal-sambal lain kayak saya sambal steak. Dede kalau gimana tuh? Dede bakong. Bukan kos kita disebut dede. Banget ini juga cangcut. Ini juga cangcut. Pas aing nepokeun seueur teh, balik aing barang-barang ge. Balik. Deh. Pura-pura ngomong gawe, padahal mah teu gawe. Derek nalungti. Arek ngilinti. Heeh. Oh, cek ge ya. Weh. Keren. Intip ke hidup ngepet ayam. Lewat bibir imam doon. Kamu lewat hareup ka nyawa pamajikan. Terus Kalau meselidiki. Lewat bibir imam kieu we ye. Mana imah, bibir imah. Iya tak pura-pura. Tidak pura-pura. siapa bisa ngomong itu beri dipraktekkan emang Oh ya. Bibir imah. ribet. Pas tadinya datang ibu-ibu. Usap daratan kabe. Wah ya demo ya pemajikan aing, demo ya. Nah, terus Pemajikan aing demo ya. padahal Ayam 15 bang, 15. satu naon terus. Meang, pi, pemajikan aing ibi. Tuh panjang pun. Buat kita teh kegorowokan di mah RT. Kok gogorokan kurang? Air dilelep. Silakan naon lain. Nasi. Aku berjanji Buset gogorokan gitu. akan bayar tepat waktu. Sebenarnya apa Sebenarnya aja? apa kejero-jero na? Aku aing didireun ceui kieu. Akan bayar tepat waktu. Lamun telat saminggu direnceng teh. Tapi kaki saya ada majikannya. Ini apa? Alhamdulillah milbah emak imah gara da ngalawan. Oh nah, maju atuh. Ya maju. Kagigir kemarin ngagaan nambah. Nggak bangun batur mah. Jerona, Nggak bangun. jerona ngalagaan. Direnovasi. Renovasi. Ngalagaan. Digedean direnovasi karena Renovasi ya. Ngalagaan. penyian kaluhur nambah. Ngalagaan cuy. Ngalagaan berarti ngagedean imah. Kulkas eueuh. Romari eueuh. Romari mah aing arek salin-salin pake buat eueuh. Kita malah Sama ngalagaan di Jarumalan meureun. kita mah buras teh hidang. Ku emo. Pak Haji kumaha Bang Emo? Lalu Lagu. Tapi itu tawaran. Satu lagi. Pak Haji Sapri. Pak Haji Sapri, anu mana sih? Tadi. Anu mana? Lu pakai topi bareng? Eta anu pentil kanya ngomong. Siapa pentil? Udah kletik eta mah hidang. Ngomong dipake wae itu dah bisa mah. Pokoknya sih anu poai, pokoknya oge. Boleh itu cara-cara manehna. Kasih terlampu meni helm. Siapa tahu lain. Tong kanaga atau di bawah nah. Segala ngelai. Oh, jadi sibukan lain. Ayo Pak Haji Sapri Ken kapayun kami abi midang kena tami nyanyikan lagu. Ya iya nak ulah kikil atuh. Nyanyi lagu mawar bos. Khusus ka ibu. Sama naon wae. Sampai amun airnya dah. Mapai jalan. Pak Sapri heula gorowan. Bapak Sapri yang terhormat. Sing tegas. Di kesempatan malam hari ini, saya akan mendengarkan sebuah lagu yang tidak asing lagi. Gue tukang jarihan di jalan ya. Jadi aku mau kasih roh. Hei, Kayak iya. sok lagu. Mapai. Brand heula di mana akorna? Sedikit cuy di dia tuh. Tong diganggu sih. Mapai. Goeng-goeng sirana. Enak eta. Adem. Heeh, kana mie. Bisa ulah jadi tempo jadi penyanyi bisa nih. Tenang. Sana belum tentu suaranya yo. Belum tentu suaranya mah. Mapai. Kurang luhur berarti. Kurang naon? Kurang luhur. Kurang luhur cenah. Mapai. Sedih. Cantik deh, Ces. Gandong kameranya luhur. Sorana. Nadana sorana. Mapai. Tah, didinya. Mapai. Tah,
Gede gede. Saeutik deui. Nah, gede. Tik deui. Nah, belum gede. Setengah terus. Setengah. Nah, setengah. Setengah nih. Setengah long nyai. Saeutik deui. Geus mana disiak-siakan semua. Siap. Emang teu kada isoran toke. Tadi tinggi. Mapai, Mapai jalan setapak. jalannya setapak. Pakai perasaan aku. Bisa jadi nongol. Mapai jalan setapak. Mapai jalannya setapak. Jug. Ah. Kalau mau cahaya jadi duit mu. Besok diajar. Pil. Pil obat. Ini dong pil perasaan menyanyi. Pil terus. Hei, Pil segitu geus oke situ gara-gara berem. Beda tuh. Mapai Jalan setapak. jalan setapak. Bari ngaheujeun. si mah kurang. Enggak jug. Nah, pas gitu. Ih, sama jadi kos. Ngahiji ini. Saya jadi duit kok sih. Masuk aja. Gregetnya. Lu was joget tuh hidung. Mapai jalan setapak. Aing mah magahan. Oh inya. Mapai jalan setapak. Jug. Hati dari Kecil lembut. Kurang ya Ikson. Sekarasa sampai Rada kajuan. Rumah sakit. Emang asa dari duit nah? Lain gitu lah maksudnya pakai perasaan. Perasaan. Gaya. Kamera di situ. Jug juga hiji lembut. ngajak dia hiji lembut. Geus sekarasa sampai Saya jadi geus sekarasa sebab WC mana WC? lapak masih. bila asa dari duit nah. Kan dayakeun WC sagana gitu. Palurang geus ngukuran itu. Ayo palura. Ada. Si kene palurah. Palura ya? Aya. Eh 50.000. Saya nyanyi heula. Oh, milih deh itu. Geus. Pusat aja didanya gitu. Geus sekarasa capek mah. Dengar lagi gila. Eta menjiwai. Sekarang sesepi. Sabar. Sabar. Sabar bakuri. Sabar kuri. Oh je. Udah semua jadi duit ya mah. Jadi. Disawer teu. Serius. No penting mah. No penting kurang manyun. No penting dijuta dulu. No penting mah. Nyocokin kieu. Sudah, lu penting. Alabakan bujur hayam. Apa tuh? Kayak komplain sama yang lempar. Ayo, artikulasi. Aing tadi dah manyun kemarin. Dijungke. No penting mah. Ya sama. Lu penting Sama ke tempat kamu itu. Saya hayang sohor. Sabalik ah. Nah, sohor teu. Yang meni beberek nih. Saya tak bagai pinuitan padahal mah.
Ayam 2 kilo mah aing nya. Duit. Ya ada teh. Cicil tuh. Nu penting mah nu penting mah langsung nepi. Hah, ampun. Nu penting asal lebih Ke tempat sana gitu. tempat Anu na kurang anu sedikit. Ke tempat Ya jempat dituju. Ringalok anu ngora. Anu kolot ngomelan wae. Foto mobil atau hidung? Bener sebenarnya. Ayo tuh. Mapai jalan kata. Sakapa. Ini mah bener mah. mapai mapai jalan satapa ngejog-jog ka hiji lembur Gitu. Kayak ente. Unta tadi mah itu menang duit. Gitu nyanyi eta.